Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu anu kusim kuring dipika hormat, sim kuring bade medarkeun deui acara ngadongeng Sunda. Mugia dongeng sim kuring ngajantenkeun pangiring dina waktuna sewang-sewangan para wargi. Mangga geura siapkeun kopina sareng opieunna na mitra. Bilih aya anu teu acan wanoh, tepangkeun sim kuring ye mulyana. Tong hilap mitra disubrek wae channelna RD Mulyana Dongeng. Like, share, and comment. Sangkan channelna tiasa berkembang kapayuna. Tiasa nyuguhkeun deui acara dongeng-dongeng Sunda anu ku urang sadayana kedah dimumule, sangkan henteu kagerus ku jaman. Sim kuring bade medarkeun deui dina lalakon Si Kohar Gurat Beunghar bagian ka-15 anu dikarang ku sim kuring pribadi. Lamun telepat mah dongeng teh parantos dugi ka tekung silila atujung bimanah ngagidig ka pasar arek meuli sagala nanaon anu diparentahkeun ku juragan istri. Atuh di mana si Kohar teh pahibut kuno digawe da eta weh kakuat mencit domba sagala rupa. Bali arek sakalian syukuran cenah nama. Atuh lembur karang jati teh katingali hegar deui. Urang salembur ngucapkeun alhamdulillah. Yen den koha sehat deui cager dina kasakitna. Ayeuna urang caritakeun deui di imahna Suminta. Suminta ngarasa ambek ka pegung yen pamaksudanana teu laksana, ngarasa ambek ka akiwil kapa yen niatna teu laksana ngalapatina si Kohar teh. Atuh akiwil kalpa nyelang heula balik cenah nama. Awarna si Kohar dina cagerna nepikeun ka Suminta. Atuh Suminta teh beki ambek ka si Kohar teh. Satadina manehna geus yakin yen si Kohar bakalan beunang patina. Tapi jauh tina kanyataan yen kayan si Kohar masih aya di kieuna. Suminta anu akhirna mah nitah ka pagawena benerkeun imahna anu ruksak. Dugi kadinya lamun telepat mah mitra, kumaha salajengna mitra lalampahanana si Kohar teh. Hayu mitra urang lajengkeun deui tapi sateu acana diteraskeun. Sumangga atuh anu teu acan subrek channelna RD Mulyana Dongeng, diklik heula notifikasina sangkan tiasa teras nyayogikeun dongeng-dongeng anu sanesna. Mugia ku kasayan sadayana anu atos ngarojong dongeng ieu mugia dipasihan sehat sabihara sabihari. Nah, hapunten mitra, mangga urang lajengkeun deui. Ayeuna urang nyelang heula ka tukang anu geus lawas teu kacaritakeun nyaeta Mang Darmo, salaku jalma anu dipercaya ku Suminta dina nyekel pabrik teh. Manehna asruk-asrukan teu puguh tujuan, kakaburan tinu wajib. Geus sabaraha lembur ku manehna diunggahan, nepikeun manehna meunang kasedih lain di kieuna. Nalangsa jauh ti anak jeung pamajikannana, manehna ngarasa kaduhung geus niat dolim ka si Kohar. Apanan manehna sorangang anu ngieun reka perdaya anu nitah naburkeun racun kana olahan bahan baku tahuna di pabrik nasi Kohar teh. Dina hiji mangsa Mang Darmo keur tiuk di hiji warung. Di kajauhan anu wajib nyaeta polisi geus apaleun kayaan Mang Darmo teh. Di kajauhan polisi nuturkeun jeung merhatikeun sikepna Mang Darmo. Mang Darmo culang cileung ka ditu ka dieu. Pok tukang warung tumanya ka Mang Darmo. Wilujeng sumping bapak, bade ngaleueut naon ieu teh? Sakedapan mah Mang Darmo masih culang cileung sieun aya nu nuturkeun kitu pamikirna Mang Darmo teh.
Punten Bi, sim kuring minta cai hanut weh. Bilih sakantenan tuang atuh Bapak. Nya atuh Bi, kabeneran can kararaban sangu ieu teh di kamari keneh. Euleuh, manawi Bapak teh bade ka mana kitu? Duka teu puguh lampah ieu teh. Teu lila si bibi teh geus nyadiakeun deui anu dipesenkeun ku Mang Darmo teh. Di kajauhan aya nu rentang-rentang datang ka eta warung. Papakeanana basajan henteu matak nyurigakeun. Pikeun Mang Darmo mah heug atuh hiji jejaka teh diuk. Teu jauh jeung Mang Darmo, terus manehna menta pangjieunkeun kopi ka si bibi teh. Saterusna manehna ngaluarkeun udud na pesakna cekes udud teh disunut. Haseupna matak mulek di luar warung teh. Pok jajaka teh mimitian nanya ka Mang Darmo. Bapak, sim kuring teh bade tumaros. Hari kalembur Karangjati teh masih kene tebih gitu. Oh, mohon ujang, lembur Karangjati mah masih kene tebih atuh. Oh, kitunya. Ari bapak kawit nati mana gitu? Bapak ge ari kawit mah di lembur Karangjati. Oh gitu, kaleresan atuh lamun kitu mah. Ari ujang bade kasaha kitu ka lembur Karangjati teh. Nya bade ka bapak abdi mah. Gebeg rewas atuh Mang Darmo teh beungeutna spa awakna ngadaregdeg. Ka bapak aya priyogi naon ujang teh, jeung ujang teh siga anu wauh ka bapaknya. Leres kan ieu teh Pak Darmo? Mohon ujang. Ayeuna bapak ngiring wae sareng abdi ka kantor. Aya anu perlu ku sim kuring bade ditaroskeun. Tong sieun Pak Darmo sim kuring moangieun tindakan. Lamun Mang Darmo nurut ka sim kuring mah. Dekung si lila jol aya nu datang duaan dadeganana jarangkung gede mamake pakaian dinas. Hayu Pak Darmo ngilu jeung sim kuring. Bari Mang Darmo teh dibeyeng. Atuh si bibi cicih teh bengong ningali kajadian eta teh. Maruk, eta teh bangsat gitu. Nah, dibawa ku wajib sugan teh jelema bener weh. Da papakean mah alus siga mah aya. Singkat carita Mang Darmo digiring ke kantor. Pikeun dipariksa Mang Darmo ngaku ku perbuatan anak, tapi manehna teu ngaku yen juragan Suminta ge terlibat dina perbuatan jahatna. Da pamikirna mah lamun kedal kabeh saha anu bakalan ngabiayaan anak pamajikanana. Apanan manehna geus dijanjikeun soal anak pamajikanana ku juragan Suminta teh. Soal biaya mah kitu dina pamikirna rek dibiayaan ku Suminta, tapi anu wajib ge teu kitu wae percaya. Urang caritakeun deui di lembur Karangjati. Jelema pakpik popolah migawe di imahna si Kohar bari dibarengan Sukabunga. Ngajieun sagala kadaharan penting engke rek ngayakeun syukur binikmat yen dununganana sehat deui. Dihareup imah si Kohar jeung si Kemet keur silat tutug dibarengan ku Aki Sardi, Pak RT jeung Kiai Ahmad ngawangkong ngarobrol. Anu ngarobrol teh dibagi dua. Ari si Kohar mah ngobrolna jeung si Kemet, ari Aki Sardi mah ngobrolna papada kolot. Met, kumaha caritana maneh bisa tarung jeung siluman we? Uing ge teu ngarti Kohar euy. Mama Kiai bener euy, elmuna sakti euy. Sakti kumaha laing teh Met euy? Uing ge sakur dibere cai ku mama teh, tika diinumkeun jeung dimandikeun. Dina perjalanan karasa ku uing, kasieun anehna teh Kohar euy. Jeung uing teh nyanana we di nagara siluman teh uing bisa silat. Pokona mah uing teh sakti Kohar euy, kitu tah caritana mah.
Siga dina dongeng wae met euy caritaan teh. Kohar uing ge teu percaya. Siga ngimpi tapi nyata kabuktian ku uing. Nya uing mah met nganuhunkeun pisan ka maneh teh geus satia bela ka uing. Nyantai eta mah sobat euy. Uing ridho sanajan uing maot kamari ge asal maneh katulungan we Kohar. Wah, uing nuhun met euy. Ari hawarna Suminta ayeuna kumaha cenah? Heueuh nya asa kaingetan dulur euy. Pangpangna pas maneh gering teh Kohar jijieunan mang maneh Kohar. Kitu aya carita nama. Kuing kan katingali ku panon sorangang. Manehna minta tulung ka aki-aki ngaranna teh lamun teu salah mah Aki Wilkalpa kitunya. Si Aki Wilkalpa ngaranna teh. Oh, kitunya met euy. Uing teh nyana ku kalakuanana Suminta teh meusi meuni kitu-kitu teuing ka aing teh. Kohar euy. Tah kitu carita nama. Asa kaingatan uing. Uing je ngarasa sono ka si cucu teh Kohar euy. Awewe wae maneh mah met euy anu dipikiran teh. Perlu atuh eta mah Kohar euy. Geura beger atuh Kohar euy. Geura neangan awewe. Beger we da uing teh hayam met euy. Da geus cukup umur lain maneh teh Kohar. Kelak cukup naon ieu teh? Cukup jang kawin. Maneh teh Kohar umur sakitu mah tuh. Saha nu bogoheun ka uing atuh met euy? Loba Kohar nu bogoheun ka maneh mah. Asa kue juragan Kohar. Anu pada hayangeun mah. Contona Bimaci, Binining, Binung, jeung Musejena. Naon met euy bogoheun ka uing? Geus nini-nini atuh eta mah met euy. Maksud uing mah budakna Kohar piraku we atuh. Urang ngasongkeun indungna maneh mah. Bisi we atuh. Maneh mah rek ngajodokeun uing jeung nini-nini. Nah, bisi maneh hayang mah Kohar. Nah, teuing atuh. Ilaing mah met euy teu kira-kira we ilaing mah. Iraha ta met maneh rek kaimahna deui Suminta teh. Cigana mah ayeuna Kohar euy. Uing hayang nepungan si cucu geus lila teu ditepungan. Geura tepungan atuh met. Bisi kumaha onam? Kohar, Mang Suminta pastina curiga ka uing. Nah, curiga kunaon met? Apanan ku uing digawean Kohar. Jeung uing lila teu balik deui ka imahna. Pasti curigaeun ka uing. Oh, digawean kumaha? Maruk bisa kitu ta met euy? Apanan harita uing ditah meuli menyan. Uing menyana diganti ku waduk. Tah mulai ti harita we uing teh teu balik deui. Oh, kitu met. Alus tah kudu dikitukeun tah si Mang Suminta mah met euy. Uing ka imah Suminta heula nya. Rek nyalingker urang uing ge da sakadar rek nepungan si cucu uing mah Kohar. Met, kadewe kudu hati-hati. Atuh si Kemet pamitan ka sakabeh jalma anu aya di dinya. Suminta keur diuk di rohangan tengah bari mikiran anu geus kajadian. Manehna nganaha-naha ka Aki Wilkalpa soal maksudna teu laksana ngalapatina si Kohar. Aki Wilkalpa teh ka mana? Di dagoan teh menilila. Iraha rek ka dieu deui. Kitu gegerentes nah hatena Suminta teh. Pi, Mami bade ka pasar heula nya. Sakantenan bade ka rerencangan. Nyajung mi arek dianter moal ku Api. Moal pi rek nyanak nyalira mobil nage. Oh nyatuh
Sanges kitu prung wae pamajikanana Suminta ninggalkeun imahna rek muru ka pasar. Cucu, cucu, pangienkeun kopi. Mohon sumangga juragan. Song atuh si cucu teh nyadiakeun kopi jeung opieunana ka ruangan Sema. Cuk, asa beuki geulis wae maneh teh. Bari kep nyepengan pepeteuyanna si cucu. Si cucu teu nembalan pananyanan juragan Suminta jeung langsung manehna ngepeskeun leungeunna Suminta teh. Atuh jung wae si cucu muruk ka tukang rek ka kamarna. Suminta ti satukangeun nuturkeun pas arek nutupkeun panto kaburu dihalangan ku awakna Suminta. Pantona teh atuh ngaranjuk reuas sakedapan mah si cucu teh. Luas lain di kieuna awakna langsung ngeleper. Aya naon juragan los-losan ka dieu? Ah cicing sia cucu, uing geus teu kuat ningali maneh teh. Anu satuluyna awakna si cucu teh dipangku ku juragan Suminta teh. Atuh si cucu teh jejeritan leungeunna roroesan ka juragan Suminta. Anu saterusna si cucu digolerkeun dina kasur, terus Suminta mukakeun kancing bajuna. Si cucu cerik jejeritan. Di luar aya anu datang nyaeta si Kemet. Manehna ngadengeun jeritna si cucu teh. Si Kemet langsung lumpat muru ka imahna Suminta. Teu antap parah deui si Kemet langsung ka jero kamarna si cucu. Kabeneran Suminta pohon teu ngoncikeun pantona. Si Kemet langsung ngayakeun tindakan. Manehna langsung narajang wae najongkeun sukuna kana tonggongna juragan Suminta. Plag atuh beukingan nendet ka awakna si cucu teh. Awakna Suminta diendet-endetkeun ku Suminta bakuna mah ngeunaheun cenahna mitra. Juragan Suminta kekrot ambek manehna terus awakna malik ka si Kemet. Tapi si Kemet henteu mingke deui, manehna ngatiuskeun deui pereupna nu di arah carehamna Suminta. Dus ngenapisan manehna langsung ngacengkang ka tukang. Terus si Kemet ngacewang leungeunna si cucu sangkan hudang atuh anu satuluyna si cucu ngejat muruk ka tukangeun si Kemet. Tulungan abdi Kang, tulungan. Tenang cu, keun aya akang. Si cucu langsung nangkep ka si Kemet bakuna teh ngarasa sedih. Tos nyai, akang moal ngantep jelma kieu mah kudu dihuruk sangkan kapok ieu jalma teh. Hei minta kalakuan anjeun siga sato ulasan nangan-nangna maneh teh. Abongna ka jalma leutik henteu bisa wae dikitu kieu. Sok maju minta lamun ilaing lalaki mah. Sabari nahan ka nyeri Suminta hudang. Ngomong naon sia teh Kemet, kumaha wani culangung ka aing. Suminta langsung ngadiuskeun pereupna ka arah beungeutna si Kemet. Tapi si Kemet rikat langsung nakis panarajangna Suminta. Si Kemet bari ngupkeun sikuna meneran pisan beunang gadona. Pleg atuh Suminta langsung namru henteu empes deui. Kayaan Suminta teh langsung kapaehan. Satuluyna si Kemet mawa si cucu sangkan mawa bajuna kana kantongna si cucu. Langsung kura-kiru ngasupkeun papakeanana kana kantongna. Atuh anu satuluyna si cucu dibawa ku si Kemet kaluar imahna ninggalkeun eta imah. Ngulisik usik atuh Suminta teh hudang dina kapaehanana ngareretan kamar si cucu kaditu ka dieu. Tapi anu direret geus eueuh di eta tempat. Suminta bari nyepengan gadona anu karasana nyeri. Kurang ajar sia Kemet, awas sia tingali wawalas aing. Tekung silila aya pamajikanana Suminta karek balik. Pih, kunaon eta beungeut? Bieu aya si Kemet teu puguh-puguh nenggel gerak ka api. Nepikeun ka kieu beungeut api teh. Euleuh, nah bisa kitu Pih? Cucu, cucu, kamana si cucu teh? Pih? Tita tadi ge eueuh si cucu mah teuing ka mana atuh meh. Ih, budak teh teu bisa diandelkeun.
kudu dikompres eta mah pi ku cai haneut nya meh teka caturkeun di jalana si Kemet mawa si cucu ka imahna si Kohar bakat teuing kurusuh sanggeus nepi ka imahna si Kohar nu di jero pada nanya terus manehna nyaritakeun sagala naon anu kajadian ka si Kohar jeung Aki Sardi. geus nyai cenah cicing di dieu wae Koharnya Cek indungna si Kohar. nya alus atuh mah ari kitu mah eueuh nata si obalek temet oi Paingan uing kita tadi ngarasa tengeunah Kohar euy hate teh hayang wae ka imahna Suminta keur masono kasih nyai teh bari ngareret kasih cucu teh nu direret imut ngagelenyu lamun eueuh uing ting kumaha tah nasibna si cucu teh. mohon Kang Kemet cigana mah lamun teu aya Kang Kemet mah anu nulungan cigana mah geus kumaha nasib abdi teh. Syukur alhamdulillah nyai salamet. geus nyai ayeuna mah cicing we di dieu mohon atur nuhun. Teka rasa waktu teh nyedak deui ka magrib di mana si Kohar geus loba jalma. Pok Kiai Ahmad anu mimpin eta riungan medarkeun maksudna Den Kohar seja syukuran ka Allah salamet tur jag-jag deui sabehara sabiharina. Atuh sanggeus ngayakeun syukuran jalma salembur matak pahibut rame loba anu nanya ka si Kohar teh pikeun anu teu apaleun mah. Urang kocapkeun deui isukna. Warga salembur Karangjati geus cepengan pakasaban masing-masing. Cahaya panon poe nyemangetan ka eta lembur. Ayeuna lembur teh karasa aman geus lepas tina bancang pakewuh. Ayeuna urang kocapkeun deui Aki Wilkalpa isuk keneh manehna geus muru ka imahna Suminta. Suminta langsung ngabagyakeun ka Aki Wilkalpa. Bagja Aki dipikaharep teh ku sim kuring geus datang geuningan. Hampura Jayu Aki rada liya ka dieu nya. Ku datang ka dieu oge sim kuring ngarasa regreg Aki. Sing pangieukeun cai atuh ka Aki teh. Ulah dianggulkeun wae aing mah. Tekung silila Suminta ngageroan biwawa. Wawa mohon juragan aya priyogi naon juragan? Ye panginkeun kopi jeung bawa opieun ka dieu ye. Sumangga juragan diantos. Urang kudu kumaha tah Ki ayeuna teh? Angke penting jeung Aki urang kaluweung cadas. Bade naon tah Aki? Lain maneh teh arek numpulkeun sakabeh jalma anu ngahalangan ka maneh teh minta intina mah si Kohar. Nya terus bade kumaha tah Aki? Urang tepungan balad Aki nyaeta siluman ngagaleuweung cadas. Oh kitu Aki. Minta kumaha si aing sanggup. Sanggup Aki, nu penting mah tujuan urang laksana. Alus atuh. Waktosna seep kaum dangu
Mung sakitu dongeng lalampahanana si Kohar seri anu ka-15 diantos wae seri anu salajengna. Hapunten anu kasuhun mugia kahibur ku caritaan simkuring. Hapunten sadaya tutur ucapan basa simkuring anu kirang merenah. Mugia kahibur cag wassalam.